Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang musim kuring di channel Agus Kopdas. Kumaha para wargi dara ramang ugi sararehat sadayana. Video ieu mangrupakeun video bagian pamungkas dina jejer carita Taneuh Goib anu didalangan ku Mbah Wawan Rustiawan. Kukituna sim kuring ngahaturkeun mangrebu nuhun laksa ketika bingahan ka para baraya sadayana nutos ngarojong kana channel sim kuring. Hapunten dina kalepatanana bilih dina carita ieu aya nami anu sami sareng deui anu kasamit kulit ke bawah daging sing hapunten sa ageng-agengna. Kanggo baraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna, tong hilap oge di like, komen, sareng share supados sim kuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga baraya sadayana nyangakeun ieu dongeng bagian pamungkas dina jejer carita Taneuh Goib bagian ke-8. Wilujeng ngadangukeun. Kanca mitra kaum dangu di mana wae ayana. Ringkes carita Eha jeung Ecih geus tepi ka imah lilis. Tuluy di titah asup nyampak di jero aya dirja keur sila-silakep jeung barna nu keur ngagoler. Ya Allah, Kang Barna, kunaon akang teh? Ecih poho yen manehna teh awakna Eha. Teu ngagabrugna ke barna. Ari Eha nu aya dina awak Ecih sarua pohonna ngagabrugna ke awak dirja. Juragan Dayat jeung Nirja jol olohok dengar. Kunaon si Eha? Cenah edan budak teh. Tapi geuningan ieu cager. Tapi nana jol ngagabrug sabarna. Wah aya hubungan bisa tangeun dirja antara manehna duaan teh. Terus awe saha jol ngagabrug dirja. Duh. Ieu ya. Geus Juragan Dayat emang. Dirja nu keur sila-silakep jol ngagrubuk beneran digabrug we anu awakna si Ecih. Saha ari aceuk jol ngagabrug kuring. Eha nama ke jeung ngagabrug bapak akang teh pipetahon Eha. Kunaon ieu teh? Dirja kepesan ngaleupaskeun awakna ku ditangkep. Ari ajengan Yahya nu geus surti ku panalar mah geus tempeun ku mata batina yen sukma ieu dua awewe teh pahili. Neng, gelis sok duanana kadarieu calik caket si Lilis payudeuh ama sok gampang ngajentrekeun mah oke we upami tos rengse urusanna. Dengan Yahya nitah ka Eha jeung Ecih. Tuluy we duanana dariuk hareupeun ajengan Yahya. Dirja ulah hemeng. Ieu salah sahiji kakuasaan mantanna. Sok angguran geula larapkeun Al-Fatih geura miang ka alam goib. Bawa eta Taneuh Goib ka alamna. Deundeun di tempatna deui. Rengsekeun ieu pasoalan apa aya dina awak anjeun kena. Neng gelis sami beureumkeun panon nya sambat nu maha kawasa pasrahkeun sagala rupana omat lamun nempo hal-hal anu aneh ulah sieun jeung ulah hariwang. Dengan Yahya ngupahan Dirja nu masih keneh ngahuleng. Ringkes carita Dirja geus ngablesat ka alam goib. Manehna nempo adu jajaten antara Darmareksa jeung Sancageni.
masih keneh can aya nu eleh. Pilih tengkek, pilih sikut, pilih hajar, dan nawa anu pohara baradagna sarua kuatna, sarua saktina. Sancegni, mana kesaktian syah? Sok larapkeun, elehkeun aing. Ari mampu mah Darmareksa ngagerem beungeutna geus berengep dina bahamna katempo aya getih ngecelak. Wah. Ulah waka Agus ya Darmareksa. Aing can naon masih jejeg ngalangtung. Ngandung harti aing can eleh ku sia ha. Sanca geni nembalan awak manehna mah leuwih kejur tibatan Darmareksa. Kejur hatena mah aya rasa sieun sebenarnya mah sabab manehna apal pisan kana kasaksian Darmareksa. Tarima jurus aing Sancegni. Darmareksa ngablesat ngarajang dina leungeunna mancerkeun ajian kawah sewu tugas dilarapkeun hiji ilmu sakti mandraguna. Banda naon wae tukkeuna ku eta ilmu geus tangtu bakalan eleeh awas leutak nu panas. Sanca genit teu cicing tuluy manehna mapag karajangan di Darmareksa. Sanca geni mapag tebari ngalarapkeun ajian kawah ratu. Hiji ajian nu bisa ngabekukeun sagala benda tiis tiis di benua Antartika. Tegur dua kekuatan nu pohara rongkahna diadu alam goib bener angkat rungkat batu jeung pandana nu aya di dunia haliber aya di dinya maksudna haliber. Angin leuwih badag kekuatan angin puyuh anu dihasilkeun tina dua kekuatan diadu nyapukeun sagala rupana. Jauh beda nalika bom atom nalika ngabeldug di Hiroshima jeung Nagasaki keur perang dunia kedua. Darmareksa ngarumpuyuk udah getih. Sanca geni awak bagian dada handap hancur teu mangrupa pejet ari dada nu luhur mangrupa keneh. Dirja nu nempo Darmareksa keur utah getih laju ngablesat nyamperkeun. Tahan Darmareksa, ulah kapiuhan kuring aya hal anu kudu dibantuan ku ilaing. Cek Dirja meneran geus deukeut. Geus kitu laju Darmareksa ngarobah deui wujudna jadi leutik. Aya naon Dirja? Darmareksa naja ripuh. Awak teh ripuh pisan. Piyuhan teu kabiyuhan oge. Ku ayana kajadian ieu ngaruksak karajaan ilaing jeung ngabalukarkeun ka jelema di alam kuring. Kuring kudu apal di mana ieu kudu nyimpen taneuh. Meh sagala rupana normal deui sacara bihara-bihari. Oh, ayo ku kuring diander tembal Darmareksa. Dirja jeung Darmareksa keur ngawangkong kaapaleun yen sanca geni awak bagian luhurna utuh keneh keur ngaluarkeun pamakena. Manehna nyiduhan awakna nu sejen nu deukeut jeung manehna. Hiji-hiji awakna narapal deui. Delila jelegedeug sanca geni hirup deui. Waras sakabehna eueuh cacat atawa bohak seeutik acan. Wah. Darmareksa, aing can eleh hei bangsa manusia. Kabeneran sia aya di dieu, di podaran sia ku aing. Sakalian. Nah bisa gitu. Apanan tadi awak geus trajet
Dirja emang nanya ke Darmareksa. Tong aneh. Sanajan ukur sakecelak ciduh gerakan awakna nu bohak geus tangtu manehna bisa cager deui. Berenang tadi manehna keur sakarat ciduhna ngecelak. Darmareksa ngajentrekeun. Tong lo bacot sia manusia. Sancak geni narajang muru ka Dirja. Tanaga geus lain samanea nu diharapkeun tanaga pabungkas kabeh kakuatan dikaluarkeun sabab sidik manehna hayang maehan Dirja. Darmareksa dina kaayaan awakna masih keneh ripuh geuwat ngarobah denawa deui geuwat mapag serangan sancak geni maksa celametkeun Dirja. Celegung. Dua kekuatan diadu deui, rongkah deui. Sabab kaayaan Darmareksa nu can jag-jag antukna manehna teu kuat nahan. Kubrak awak namru ngagolepak ngaluarkeun haseup sabagian awakna tutung ku poharana serangan ti sancak geni. Darmareksa utah getih. Wah, bangsa sia make ngahalangan ngaeng Darmareksa di podaran sia kumaing. Sancak geni ngagolak amarahna. Awak Darmareksa nu ngagolepak ti walaya kaya hantam dicehcer ditacongan diliekan. Darmareksa nyage bangsa siluman tapi kalakuanna teu kungsi nyieun codeka. Jeung bangsa manusia dina kaayaan kitu anggar sifat satriana mah aya teu sugan pakaduh atawa mentapun. Dirja geuwat mangkat wah kuat ilai ngalawanan ceuk Darmareksa nitah. Gadenge kitu sancak geuning kaleret ka Dirja. Moal bisa kabur sia manusia sakalian ku ngaeng dileuyek ayeuna keneh. Sancak geni narajang ka Dirja. Geuwat Dirja taki-taki set pedang mustika cahaya watu gening dikaluarkeun ajan Al-Fatih dirarapkeun. Cegur. Dua kekuatan diadu. Pas mimiti Dirja nu ngalayang golepak awak namru deui. Siak sancak geni muru maksad arek ngaleuyek. Kanca mitra kaum dangu di mana wae ayana. Di alam nyata awak Dirja nu keur sila ngagdeg-deg kesang tiis ting kurunyud. Ajengan Yahya Surti kana kayat geuwat manehna ngablesat laju asup kana awak Dirja di alam goib. Ajeng kali suku sancak geni mecretkeun awakna dadak awak Dirja robah jadi tanawa nu kacira badagna. Dua kalian sancak geni badagna teh. Laju suku sancak geni dicewang tuluy dibeubetkeun kana taneuh. Hiuk celegur. Awak sancak geni dibuntang banting tepikeun ka racetna. Sancak geni kokoscakan ngacurit peratan langit kocak peratan jagat alatan nahan ka nyeri. Sabab ajengan Yahya mah apal kana pabati sancak geni nu aya dina ciduhna sorangan. Laju sirah sancak geni dikeprak. Prak. Sakali ninggang hancur teu mangrupa. Jadi lebu alatan saktina ajengan Yahya. Nu nyanding dina awak Dirja. Cepat alatan kilat ajengan Yahya ngumpulkeun awak sancak geni anu masih keneh aya laju ditiup dadak sakala jadi lebu kabeh. Geus kitu ngepleusat ka tengah laut laju lebuna diawurkeun papisah di sababaraha tempat. Geus kitu ngepleusat deui nyampeurkeun Darmareksa. Ringkes carita Darmareksa di kubaran tuluy ngabelasat ka tempat di mana sakuruna taneuh goib diteundeun. Taneuh goib
geus aya di tempatna deui. Tapi anehna kayaan kerajaan siluman teu robah angger geunjleung. Dalam dunia nyata Barna jeung 11 lalaki nu sejen geus eling tapi henteu jeung Lilis angger jejeritan keneh. Jeung Ecih masih pahili sukmana. Ajengan Yahya nu geus kaluar tina awak Dirja laju ngacirim jadi saurang sinatria nu gagah pertentang berbawana ajrih jeung dikaserabeun pikeun makhluk nu aya di alam gaib. Hemeng kitu oge Dirja jeung Darmareksa sarua hemengna naha bisa kitu. Keur kitu jol raja kerajaan siluman Cinagara Darmareksa nyuuh sabab eta rajana hari raja ngadon reuas sabab manehna nempo aya ajengan Yahya di dinya. Hatur nuhun Pak ngersa ajengan Yahya tos ngersa rumpaheut dongkap ka kaulah hai jeung raja siluman bari nyuuh. Siluman ulah moal arek ngaganggu alam hidup ngan kusabab aya perkara anu ngabalukarkeun dua alam urang bayahna ulah pipilueun jangan jahna lempas semuhun ajengan hampura pun rai tos menyebabkeun ieu perkara sialan eta oge aya di alam manusia ngaranna Kiswadma. Anjeunna nu janten panglayar antawis alam dohir sareng alam gaib. Sahingga kieu teh kulanun raja siluman nyarita deui angger nyuh na suku ajengan Yahya. Keun wae eta mah. Engke oge aya balitunganana nu jadi kula hemeng ayeuna naha teu robah perkara teh padahal ieu taneuh geus diteundeun dina tempatna deui ajengan Yahya tumanya nu mawi ajengan aya hal anu di luar tina kebiasaan aya hawa positif nu lelebet ke alam gaib di dua jalmi eta nu ngahalangan teh raja siluman ngajentrekeun. Kulagi apa eta si Eha jeung si Ecih nu ayeuna patuker sukma di alam nyata ajengan Yahya nempas masih keneh emang aya jalan pangarsa raja siluman rasieun nyeritana teh sieun dianggap nyahoanan ku ajengan Yahya. Sok kumaha eta jalanna ajengan Yahya numutkeun tina pangalaman anu kalalung nalika aya hawa positif dijajal malebet ka alam siluman nyata ka alam gaib mangka waktu tos maju kedah dipundurkeun deui. Carana nyaeta malikeun taneuh gaib bari kedah dikecelakan ku gegetih pameget sareng istri di bangsa jalmi anu perjaka sareng paparawan keneh raja siluman ngajentrekeun. Oh itu nya sok atuh ari kitu mah tembak ajengan Yahya. Ringkes carita getih Dirja jeung Eha sanajan sukmana Ecih bisa dipake sabab masih keneh bujang jeung parawan murni anu can kungsi ngelakonan maksiat laju dikecelakeun kana taneuh gaib. Edak sakala sanggeus eta taneuh dikecelakan getih waktu jadi mundur sacepat sagarupa hal jadi mundur deui di alam nyata itu deui di alam gaib. Nepikeun ka waktu di mana Lilis turun tina mobil hareupeun warung jelema nu eling kena eta kejadian iwal ti ajengan Yahya jeung Dirja. Kanca mitra kaum dangu di mana wae ayana. Ieu carita geus mulang deui ka mimiti tempat di mana Lilis turun tina mobil hareupeun warung. Kacaritakeun di pasantren ajengan Yahya nyampak Dirja keur sila yang hareupan guruna. Dirja hidup geus apal naon panyababna gawat halangan ulah nepikeun ka si Lilis panggih
jeung Kiswadna dengan Yahya marentah. Oh mangga ama ayeuna kene abdi bade miang ka ditu. Dirja nemalan laju cengkat tuluy sup kana mobilna seak mangga. Rilis nu kaluar tina mobilna nyarita ka supirna. Mangpus balik deui we nya ka imah. Omat tong bebeja Lilis di dieu ka bapak mah. Ceuk Lilis ka supirna. Mangpus. Laju Lilis lempang ka warung. Acan Lilis nanyakeun alamat na Kiswadna ka tukang warung jol Dirja make mobil nyamperkeun. Lilis, bade ka mana? Dirja muka kaca mobil laju nanya ke Lilis. Geuning Kang Dirja, bade ka mana? Lilis sumringah sabab aya lalaki nu jadi impian manehna nyampak bari nanya. Beneran liwat ka dieu. Lilis arek mulang, ayo atuh sekalian jeung akang, Dirja nawarat. Lilis atos naker. Laju naik kana mobil Dirja, manehna poho kana paniatan mimiti. Di setengahing jalan, Dirja mengkolkeun mobilna asup ka pasantren ajengan Yahya. Nyimpang heula ka mama ajengan nya Lilis. Dirja nanya nyarita sabab nempo Lilis hemeng nalika mobilna mengkol laju asup ka pasantrenna. Nuhun Kang Yos, Lilis nugas ka palang atoh nembalan. Beneran geus di luar mobil, eces kadenge ku Lilis sora santri awewe jeung lalaki nu keur ngaraji. Tuluy lempang ka imah ajengan Yahya. Sapanjang jalan ka imah ajengan Yahya eta Lilis nempo santri awewe maraket piung. Geulis keur ngaji. Aya rasa nyedek kana hatena geuning santri teh geulis jaba barersih. Beungeutna oge. Lilis kadadak reubay Cipanon. Manehna rumasa jauh tina ajaran agama, jauh tina perkara ibadah, teuing kunaon molebat rupa jenat enungna tina pikiranna. Geus kitu ti corona asa panas. Rasa nalangsa ngaradak pinuhan hatena. Kunaon Lis? Dirja kumanya. Henteu Kang. Kumahanya karana yen Lilis bisa ngaji. Wae atuh geus pinter ngaji mah Kang Dirja bogoh ka Lilis. Bari Lilis bisa ngadoakeun jenat mah. Ceuk Lilis temu era bari rambisa. Gampang atuh. Pesantren we di dieu Dirja nemalan. Biasa kitu. Lilis setengah teu percaya. Ya bisa tuh Dirja geuwat nemalan. Ningkeus carita antugna Lilis pesantren di dinya. Juragan Dayat manganuhunkeun ka Dirja sabab alatan Dirja Lilis jadi robah sifatna lebihkeun ka nangkep bari meta hampura ka Dirja. Malahan manehna janji arek ngabantuan usaha Dirja di harita dianggap anak Dirja teh ku Juragan Dayat. Sabab Dirja geus kumaha kalakuan kolotna. Laju Dirja mangkat manggihan Ecih. Sabab Ecih serap ku pangarti Dirja. Antukna Ecih eureun tina pagaweanana tobat. Kelila Ecih kawin jeung lalaki nu bageur jeung daek narima mayana kayaan kumaha wae. Laju Dirja manggihan barna nyaeta bapana. Saeutik-saeutik kumanehna diajarkeun ibadah bapana teh. Lebih ka antukna barna oge insaf tobat. Tobatan nasuha. Nu mimitina lalaki ini ucah robah jadi jelema tukang ibadah. Hiji poe aya berita yen saurang dukun ahli luh maot alatan imahna kaurugan ku taneuh gawir nu urug daya lian nyaeta Kiswadna. Jeung Dirja kawin pohara hajatna oge. Sabab Juragan Dayat milu ilu biung dina acara kawin Dirja jeung Eha. Pohara aramena ditanggung Juragan Dayat ngamodalan sakabeh warga bikin acarana. Pohara weh ramena. Lilis oge aya nyaksian
dari kadirja walimahan manehna geus bisa narima yen dirja teh dodona kaya. Tah kitu pamirsa, ieu dongeng rengse nepikeun ka dieu. Carios taneuh goib tutug duwi ka dieu singapunten saageng-agengna kanggo Kidalang salaku ngadongeng. Mudah-mudahan janten panglipur kabu pangbudah kana mana. Ari saya mah da puguh pimanaeun. Sim kuring pilih aya anu kasebit nami kasebat asma. Boh tokoh anu nami sanami sareng tokoh-tokoh da sihapunna. Bobot pangayon timang taju agung sewut cukup luburna jembar hapuntenna. Sim kuring amit mundur amit mungkur paturai patpang deui. Akhirul kalam wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.